Nih, pau urang. Menang skater isina badag bet 400. Taikun tuh bos. Benar bos? Taikun bos? Ya urang taikeun temponya. Naik kena kelapa. Nih, menang skater di tempo. Nih. Mantap ah. Anjing. Isina kur 12.000 perak. Duh, aing mah. Petot dah gara-gara marane kita ditaraikeun. Jadi we di sieu. Da gara-gara sia jadi we petot ieu. Jadi ke orang bos udah orang keur nempokeun. Sia di sarwana. Keur lalajo urang ah bos. Gara-gara sia dah. Jadi aing petot urang aing main nyemeun Anjing jadi aing kasalahkeun nama anjing. Sarua aing ge dicarekan si bos. Lalajo ngumpul ge. Dulu anjing universitas we mau main FF ah. Pan. Ini dia. Gede. Ayo si gede ka mana gini gawe ya? Suka tuh tenempannya tadi. Gak asup gawe. Henteu mah. Aduh, ka mana? Eueuh da. Gawe. Ka mana nya si kedapnya? Walau layak kieu can aya wae. Aduh. Bos. Mana ka mana wae? Urang tigawe eun. Kunaon? Korot urang gering. Gering kunaon? Gering ieu paranas. Sia mah batur garawe. Aduh, Becer bos ieu teh. ih leuwih parah bede wae maneh. Becer gawe ge encan geus becer. Panan ieu korot urang dan rumah sakit yang berobat. Becer. Sabaraha? 200 lah. 200 ya lah. Aduh, dompet nadi mah euy. Kana danakeun we aya teu. Kayak tempo heula. Aya. Kirimkeun ya nomorna. 085 Ya. 722 Heeh. 036 440. Aya. Aya geus. Enak kumaha mana? Ada kantor kolot urang heula ke rumah sakit. Oje mah gawe nya. Bae nama. Kaju mah tuh. Yuk atuh Itu aku sing cager ya. Palingan kolotna gering. Baiklah sebelah karunya lah. Mudah-mudahan we kolotna sing cager ya seterusnya. Yes, aing menang yang ke depo aya modal. Mau ngajakan di barudak anjing kalakah eleh nu aya. Anjing teh ya geus teh goblok ngabentar teh ngait-ngait. Aing mah coba ieu teh bayareun deui. Sok atuh bade meunang aing teh. Anjing kalakah rugrug goblok. Gara-gara sia. Ayo naon bos? Iya dalam main slot aing eleh. Karek ge datang urang geus salahkeun. Tadi si bom. Ayeuna sia toke barabe anjing. Datang. Yuk Kunaon si bos teh nyarekan aing teh puguk-puguk dasar bos barabe. Si bos nyarekan urang datang. Kumaha? Anjing dia orang. Mas lupa. Ya balikan itu sing tarik ke